kamari lain ayeuna baheula jeung jaga diatur kuno kawasa urang mengukur ngalengkah ngalakonan jatining hirup jeung urip iman nu jadi tetengger raga paci amal kamuliaan ade jeung goreng tu masyarakat amalna bismillah amin wiwitan sim kuring meuna permisi nyelang bade upacara maksana atur pang bagea kapanutan nu datang pangagung nu nembe rawuh di piring hariri asih dijajak bening kahemat diantur kaluh kadeuleuh aturan wilujeng sumping rehna sadaya geus sayangna mapag bagja rumah tangga kalayan asmana Allah prosesi mapag calon panganten pameget seja di kawitan.
Gusti Lu Agung. Ya, abah teh di dieu teh manggil bintang tamu di Bandung. Nah, kalahkan datang juri atas Gusti Lu Agung. Gusti. Naon ini ayo maneh tos di mana heula aki geus panas di dieu teh. Angker kumpulan heula isukan rek emo pencairan. Kamera lagi mah. Ya, rek diwarungkeun rek didongkap. Gusti Lu Agung. Heeh. Teu boga duit kamari harta plakenya aman usia teu diusahakeun. Tong kirakeun izin ku Bapak hajat. Heeh, aya mana belaan puja asup angin di kerok we teu dipakai peso. Ulah kirakeun ye. Di Palasari mah teu aya emreng anu ngaritu teh. Teu ada. Teu aya nu arapaleun salakina ngarieup teh. Oh. Teu aya di dieu mah. Lain. Kumaha? Ya. Naon? Di Senen tapi ka Senen teh. Wah, jangar. Pangalahan 120.000 sapoe. Kadang kalah menang, kadang kalah henteu. Mata ku ngampun eta kada harta plak meja we sakit. Lain ini Nah, Abi maluas begitu datang ke Palasari teh. Ya, sudah lain pepotongan kaki di mana? anu ngawitkeun teh. Teu aya oge potongan teh, aya teh boga dieu. Saha? Aya we. Ya, pepotongan kaki teh tu enes. Maneh teh kage pepotongan kaki baheula. Heuh sarua. Saha? Pak MT teh potongan aya. Ai kitu mah Gusti kumaha lamun daralihan deui atuh. Geus. Yo, Pak RT lah lama teu tau ninggalin minggu cingong oge ditubruk. Dihareupeun hawu ge ditubruk, ngangkat hawu na ditubruk. Gusti Lu Agung. Pak RT. Nyaan. Nyaan Gusti. Aduh, Tapi keun ka 17 kali rarandaan teh tah ieu. palingan duit di drek Heeh. Apa dari sisi dilanana? kumaha di. Aya nyaho Aya nih. nyawa aki ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Benar. Kalau Anda pengennya gede panjang, pergi ke Arab Saudi. Wah, jojok enak ini. Jojok enak. Yang kumaha 17 kali darandaan di Arab berjalan terjeu. Dan lutut geus gopiak gepiok aki. Kata aki geus saream teh. Aki dari kaum. Aki kaul tadi ngebik bari jalan. Ari kaul mah. Ada kaum sungai we nama harap bersemur emo. Tong sok kirakeun. Ada tolongan kami bersemur emo. Bapak emat kata itu. Tarak itu. Aya bersaleuti. Tanya saeutik. Gede. Sudah ada merahnya. Tiga kaul kumaha. Kurang nyanyi Nyanyi naon? sesuai dengan kalahatan kita. Coba nyobain kasurupan. Surupan. Surupan terus diganti. Gak ada itu, agar di baheula ge. Kasusah Tiga putih. ditambah rumah tangga teh panjang. Kawan. Ibu aja awel Oh, di sini banyak. Ada ciki. lakina Anak kawan, kawan. malah makan cuma aja Di bedor, di bedor. Di bedor. Asal sampai ke mana 50.000 kan? Ibu aja lagi. Apa yang foto dia oke lagi? Oh, sok. Itu ya ibu aja sok berek awul. Sukan we. Ibu bisa. Kurang awul ya teh. Pulang awul. Bareng toge kungsi ka awul teh. Kawan. Kangen monyet. Heeh. Monyet tadi bu. Aya damang ku besan. Aduh panganten mun dikasih jolo-jolo teh kayak kawin deui. Asep. Siga aki keur ngora geuningan. Heeh. Tapi aki mah emang bersalah jalan aki. Kalian patut ya mah ayeuna mah. Aya nu balik panganten emang. Heeh.
tulus. Oo. Tapi nanti kayak numpang itu tulus Nah, gitu. gitu. Ada kodok pilih sama Itu bapak ayam kodok. Di karangate gitu. Oke bisa lumayan besar emong. Hah? Sor emong. Emang enggak? Senin teh setoran sampai 78.000. Gue tahu mereka ini. Oh, bisa mulai temenakeun. Wes beureuh we Ayah, ya. Lah itu ini. Kami itu yang kalau kading kana waos. Ayo, Udah papang. ayo. Ini Naon? ada kamera. Ayo, Ini ayo. syuting di mana? Halo. Aku meuli teu kana kaset pada mah. Pemotongan kene wae ya. Itu mah lu potongan loba boleh. Tadi baru di jalan apa Ayo ini ya. Ayo siap bapak ini. Dan kalau naon lompatna? Ku motor. Motor bawa sama. Aki anu mawa motor. Saya si nengna di dia alih di sini bawa. Anu penting mah. Mau ada, saya sakina mau ada barang mah dulunya. Siap. Motornya kana kalukeun motorna. Nah, jalukeun. Kang Idam akan coba. Aduh, ramah si tangga. Oh, mereka tahu masih. Ramah si tangga teh.
shopping, aturan di lucu